Ya mangga salajengna ina sa wiridan ya, wiridan teh nyaeta zikir sinarang doa disebatna oge wiridan ya, al wirdu itu bacaan dikawitan ku istighfar mangga astagfirullahalazim 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 Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta robbana ya zal jalali wal ikram Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala roda lima qadaita wala yang fa'udzal jad minkal jad. Terus subhanallah 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta zikir sing saha jalma anu zikir ba'da salat maca subhanallah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, maca alhamdulillah 33 kali, ditambah kula ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dosana sok sanajan sebanyak buih di lautan, mun bahasa Sunda mah sok sanajan dosana salaput hulu, tah ku eta wiridan dosa teh leungit. Matak urang tongke assalamualaikum assalamualaikum gajleng we sinyal se wiridan heula kitu. Eta teh pahalana dosa sok sanajan sebanyak buih di lautan, dosa dihampura. Kitu dina hadis teh. Mun bahasa Sunda nama sok sanajan dosa salaput hulu. Terus urang doa kan doa mah keperluan urang. Nya doana bebas urang naon apa. Contona upamana urang ngadoa kanggo indung bapa. Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Urang ngadoakeun ke keluarga urang. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Tuluy urang ngadoakeun urang hayang sejahtera dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rek ditamahan di doa khusus pribadi kusuna dina hate we aya kepentingan sorangan. Ya Allah, ya abdi teh atuh pangabutuh hirup teh sing kacumponan. Ya Allah, abdi hutang-hutang teh sing engal kabayar. Ya Allah, jalma anu hutang ka abdi sing engal mayar. Itu amin. Naon doa kenging ku basa Sunda oge. Da Gusti Allah mah terangeun kana kareteg hate. Kitu. Hatur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.